Nyebar. Nyebar. Abdi lah. Tuh, kana calana gitu. Wah, Kerapang amimping. Jukut jampang ieu. Nya barudak nama apaleun. Ari si eta ka mana? Oh, Diajakan ulin da sa. Siapi? Ese itu mah. Ese. Palingnya di kebon biasa we, cuka coke dia tanya. Coke wae. Siga pun aki-aki biasa cuka coke. Gitu tuh. Ini jauh itu. Weh, sampun. Campur rasun pe. Aton. Di kebon wae. Di kebon we. Biasa we nang ieu obat-obatan nu baheula. Ih. Oh, obat-obatan gitu tah. Coba di dieu. Coba budak kenapa ndak apaleun? Ya. Tah, ieu teh babadotan tah. Sanagori oge. Sanagori, ya bener. Bener sih. Sanagori oge itu bisa jadi ubar. Ubar. Ubar naon tapi? Ah, cenah teh ubar namanya. Ah iya, ubar nama ubar kedoma. Doma. Ah, doma lampuyung. Iya, lampuyung. Kaera. Ah, kuat kaera. Hayang obat tolak bala. Bisa. Bisa. Pas sudah ditolak katanya. Aya deui tolak anu eta teh teh. Tolak naon? Tolak angin. Tolak angin. Tapi ada tolak angin. Waga angin. Oh. Ada tolak angin lah itu kan. Bisa ya. Waga angin. Nah, ditolak teh dicegah berarti gitu. Dicegah. Jadi berarti samemeh terjadi teh geus aya pencegahan. Panolak. Panolak. Jadi cek bahasa keren mah tindakan preventif. Wah, ada modern. Sebelum kuratif. Nah, jadi preventif eta teh langsung ke persuasif nyaeta pencegahan melalui obat-obat herbal. Itu. Lain aya nu gering bisa pada gering. Si Antonnya. Oh, bener si Anton. Anton mun bere coba cobaan. Ya gering naon eta bener. Ah, jadi salah kaprah. Gara-gara nama ditolak. Oh. Ditolak. Bisa ning awewe. Bisa ditolak. Dukun bertindak. Gering ceuk baheula mah. Ngan piraku atuh naik kana tangkal kalapa. Bener. Kos eueuh deui. Kos eueuh deui. Ya eta si Anton teh ti ayeuna ye murungkut we teh isuk ti ka isuk teh. Salah tuh ditolak ka awewe murungkut bagi ditolak atuh murung. Suka. Pernah kali ditolak ka awewe mah kudu rek. Ting mun ku ki ora ieu. Pacul. Nah, bisa oge. Pacul kan tah mere ieu dipacul. Iya obat kana lain pi. Ieu nyenyen eta mah. Monyenyen. Monyenyen eta. Oh, sabab leutik kan ubar naon eta monyenyen. Nganu jelas mah kana obat kuat. Lain ya teh pi sajeroning neangan ubar-ubaran kada dari malum hari api manggeus pahamnya. Paham. Dapat genteng kadek. Geus loba madahar uya sabaraha karung be. Tuh indah Madura geus beak. Jadi Madura United gitu tah. Lain asa teu geunaheun ngobrol di kebon ratu geuning geunana. Kudu biasa. Coba anu geunaheun di mana ye? Enak ieu. Ai maksudna ka mana teh? Ya eta kan nempungan api ngajak ulin. Ulin kos ka budak. Yakin dia ajak ulin. Tadi namanya pi ubareun keur si Anton. Gitu. An bari silaturahmi. Eta kahijina pisan mah eta. Dengan ubar keur si Antonnya. Di mana geran? Bapak Anton. Tapi sayuan. Ya. Gimana pi? Ngeunaan ya? Buru badilah tuturkeun ieu kuku. Urang bari kita catek ari jeung aki-aki mah biasa nama. Iya. Bari bala bener. Wah, iya. Di dieu lah. Gubug deui ya, gubug aki-aki. Saya mah. Alhamdulillah. Ada pedia teh Pak. Ya, ini ora. Haji dia Haji. Haji di Haji. 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 Sugane aya biasana sok aya di aki-aki mah ya kan neron. Dina pagoning aya. Oh, ya kan di situ dan ke naon ya biasana tuh. Boleh atuh. Aya, boleh. Aya.
Dah gitu. Kenal lah. Sambel boleh Dinyabol. nyabol. Benar nyabol. Boleh. Ya haji. Haji. Oh, untuk haram boleh. Garam jadi. Nyabol teh nyanut boleh haji lain Boleh gitu. Lain sok ingat ieu pi ya. Oh di lembur gitu tah. Oh, no. Oh bangsa ninganan nanti anjing haram nya gitu. Ada si anjing yang anakna. Si anjing yang suluna. Malah anjing haram tadi harakan deui. Harakan ieu mah. Lain kumaha anjing mah. Oh, Haji Macius. Haji Macias mucus. Terus. Dan gitu aya yang boleh. Aya adalah. Oh, capek lelempang apa yang payah aki-aki itu tah. Sama gado ngaburai wah. Nah, ya tingkulin naon lah sok buru tah. Buru, buka gelas tah. Aya deui. Buru je. Je. Ya, je. Nah. Bismillah. Ditambah ya, Ki? Aduh, benar ya. Modifikasi. Bukan orisinil. Campuran ya teh cilmu jeung situ ngilis. Cililin jeung Cibabar. Jadi Indo Berlin. Berlin. Benar ya. Ada. Yang China merencananya teh gitu. Tenangor. Tenangor. Dua udah masih kena itu lah. Marung dia teh jalan jauh tuh. Tenangor terus ya. Aprak-aprakan. Nya kan aki-aki. Nu kayak gini silaturahmi jadi kaduana meureunna urang teh neangan ubar ke dulur nya santon. Nah kitu si Anton teh kukuh yang cager teh Ki. Nya santon teh nyeri naon? Dari HP dari penyakit cinta meureunna teh cuk barudak mah. Gebis meureun dikalai. Lain mana? Dia kalai mana tah. Mang Suminta, sumur namanya sumur. Mang Suminta Udah gali sumur ya mah. Ya malah, da coba teh ada tukang ngarumus. Nya tukang sumur mah tukang rumus. Eta. Nya eta tuh. Di Jakarta mah eleh ngagali sumur. Kunaon Haji? Iya aja mah tuh ngalian sumur. Jakarta di kota di galian sumurnya. Ke apal saha-saha mah. Oh gitu. Aduh Nah, Haji mah meureun loba pengalaman di kotanya Ki. Di kota bae tadi mah. Ulin kota gitu dah. Dari orang mah kota hayu gitu. Urang mah ngota teh ngoratanuka. Dari Haji mah bener. Benar, Dia mau ulin kota teh. Seperti Aki meureunnya ulin galengan. Kata nu dicona teh pacul, arit, helm. Teh Ki hese nu kieu teh. Cok tuh. Budak ayeuna teh barogalnya. Ngomong saya nu kieu mengarana. Wah. Tuh anti ya. Anti senjata tajam eta. Iya. Ngarana tinggal atuh. Tah, made ke sok inget kieu nya. Bon lain Ki. Tah, pamingpin teh Ji kudu siga nu kieu. Nya. Kudu nu kieu yo. Beres-bereskeun kitu heula. Ulah siga kopiah Haji pemimpin mah. Tah ieu pemimpin anu lucu yo. Dan lucu tanggung jawab. Ai kopiah Haji, pemimpin kopiah Haji mah. Cara kopiah Haji, cara kopiah lain. Cara kopiah Haji. Lamun hujan teh pangheulana nyumput kana kelek. Kan ieu mah bararasa oge. Nah, eta teh tanggung jawab. Tapi si cetok ieu, cetok ngaranna teh ieu teh. Ieu mah lamun kapanasan kahujanan ge cek urang India mah habenagen. Di starter habenagen. Hirup. Hujan panas ieu mah nyengceleng nyuhan masyarakatna. Jadi ieu mah ngamentingkeun masyarakatna daripada manehanana. ngalindungi ngajaga ngajaring bab anu kieu mah sanajan bari itu ge tara diteunana suku teu meunangnya mana dituna tuh Ki bulan dituna di contoh teh bab ieu mah sanajan mira tah kapala teh pamimpin nya urang kapala teh pamimpin bener jelema kabeh ge bakal jadi pamimpin bener yang hirup mimpin yang dipimpin. Nah,
Atuh eta boleh dikabeaki. Haji boleh. Kota mah. Haji lapar. Haji lapar. Haji lapar boleh. Haji lapar boleh. Lapor. Ya, lapor. Mida itu mah lapor. Nah, jadi kapan mimpinnya kemana teh? Setiap mana mimpin nyalayanan, sili asu, sili longok, ku masih melindungi kan, melindungi tak, melindungi tina hujan, melindungi tina panas, sanu dilindungi celi, itu tak nyuruluk, nyuruluk mungkin benar. Jadi itu panas mahal, ya kan itu teh ini teh mah. Jadi dah ini eta tuh ieu tah nya. Tah eta ge nyuruluk kan jadi teu eta ceuli ge kepanasan nu deukeut. Bener. Itu kan tah. Jadi meureun kinya ulah ditingali bentuk jeung nilainya. Tapi tanggung jawab jeung fungsi. Nah, tah kan dirinya aya amanat. Aya amanat. Ieu teh samereun amanatkeun maneh teh keur ngalindungi. Ya, keur ngalindungi manfaatna teh tah. Ayeuna harga cetok jeung harga kopiah ieu mahal kopiah ieu. Nya ditingali dina harga. Tapi dina kemanfaatan. Eta cetok nu hade. Cetok bisa ngalindungi teh. Nah, matak lamun ka sawah ngalindungi temannya. Bener. Kabeh ge sebenarnya ngalindungi, ieu ge ngalindungi. Dina cucu. Yang serius jadi dua toko. Tadi kan seri kan sendoraka. Jadi kita kieu. Panding lamun haga masjid, cokot nu alusna. Nu piceun nu gorengna. Bener eta juga namanya. Tah ieu mah kan berarti madaekeun aya nu nyokot dah goreng. Lain goreng papalingpang. Papalingpang jadi can sauyunan. Bari dua toko. Dua toko can sauyunan teh can sauyunan ngaran. Tapi ai dina dipake mah sabuyunan ieu. Tuh. Nya, tah. Kan tapi entung ngadurut juga nih ilmu genteu. Jadi teh mogokeun Anton teh mah baturan. Ieu mah menta naon jalan kaluarna. Kudu kumaha eta? Budak PS tuning nang kuban teh nang kuban we ki. Mun geus ngahulang. Ulah jentua. Ada sagara lupa naon nya. Iya. Mau diubar kali itu kadieu cocokan mah bubar ka tuntunan. Dikeun ka mana ieu tetep meureun hari anu boga. Benang jeung ka kawasan makin amin. Ya Allah, kan obatan syariat, beneran syariat ikhtiar. Jadi kudu berjuang. Bener. Jadi mung, bahar mung teh. Kubang mulikeun basonya ku. Bodoh, mun dikadeban basona. Kan peda ki meulina basona si Haji mah baso Malang. Baso Malang mah tuh bisa didang. Jadi Malang. Baturna bahasa Solo, atuh Anton teh keur gering mana? Bang biasa bahasa Malang atuh alim dituangna teh. Tah kitu wi. Tadi anu bakal nyageurkeun mah da meureun ka hiji ya, misalkan meureun ka azana inti meureun bentin mah bener. Nah jadi kieu teteh kieu nya tadi teh jadi geus dokter taliung tali euteung. Teh kotok na gantar diriung teh ku tapi lain tai kotok ya mungkin. Naon si Anton mah nya lain nu mantau. Bener teh diriung ku adi beteung kan. Bener. Jeung sabaraha teh nu motok teh can pungguh nolak. Nya. Kan tapi lamun aya gede ieu ayeuna si Anton eta nolak kunaon make mah pati nguji. Bisa wae. Gitu jadi tuh. Tepang berenang segala rupa ke kudu aya ujian. Ya, keun aya lah.